Mantri anu julajag leceh maksudna hoyong nyobi kana kanijayaan ieu Arjuna Wijaya. Sadugina ieu Arjuna Wijaya kapayoneun ieu Samantri. Ieu Samantri lir kapuk ka ibunan kapas kahujanan kayananna Samantri. Aduh. Arjuna Wijaya, aduh, datang datang demane ayo singkil babarang aduh takut tadi singkil Dina
ieu Arjuna Wijaya karena ajian sasapanya macam diwatak Arjuna Wijaya iya salirana ngadap-ngadap ngagungan ilmu manakan maju giring kitu kayanana soca sumurut dira Surya Gemar pengawakanana santang ning deuleu jangkungna mapagan mega ieu diwatak ku Arjuna Wijaya di kala marju suala salin busana so geura biakeun pangabisa ge demongkeun pangabisa ge cobi ulah saya kaula Arjuna Wijaya aduh Gusti Prabu ulah sumema sok utakeun pangabisa ge ulah aya anu disumput-sumput sok keluarkeun disumput-sumput pangapunten Gusti Prabu sok kuat Aisyah digereke pangapunten kuat kete koya kieu anu gede barang padengar kahala ieu samantri sakilan ipananana Arjuna Wijaya ngajewang samantri aya dina kepilanana pangapunten Gusti Prabu beunang dina kepilanana beunang di rombongan ieu ye beunang sawo ngaraudangkeun pangabisa ya sawo terus ngajerit ngajerit kudu so oyang neng anu ayana Arjuna Sasabahuman Cangil Janten Arjuna Wijaya udang sumantri aduh Gusti Prabu hayang kumaha ayeuna hayang ngenger we hayang ditampilakeun gawe bisa asal aya syarat anu mutlak dina Taman Sewedari aduh sang Gusti Prabu los apa Semar kedah kumaha wayahna dabongan sok kaula mah moal aduh nah jadi
mana sok rasana ayeuna ih akang nyaluhna ieu Raden Somantri bari ngacakeun Jai Saja anu madamel perwatak panas nanging sanes panas sapertosan manasan Kanjeng Rai sumar-sumar di kaangganan ieu suantana sok rasana Kang Mantri Kang Mantri teh sok rasana Kang Mantri sok rasana iya wis pinasti aduh tapi eta naha rasukan akan saranoe aduh detik aya naon lakobi akang teh dipentes gawe ku Arjuna Wijaya mindahkeun Taman Sriwidari atuh gampang Kang hayu jeung anak Kang tapi anak yang ngilu ka Maespati dibawa ku Kang asal isuk eta taman aya sok rasana ngawatak aji cuplak jagat sareng aji sering gampang delami ieu Taman Sriwidari ngalih ka alun Maespati hayam reang kongkorong di negara Maespati atuh sadayana ninggal ieu taman sorak sadayana oh ala dia batur aya taman di mana ieu jadi tos kali Kang ka Taman Sriwidari ke tos kali Somantri jadi wayahna diputulasakeun Kang bisa ditinggalkeun paling tinggalkeun Kang sok enggak aduh enggak jadi di dia Somantri ngabar pusaka ieu sok rasana alim tebih di ieu ingkang Raka Somantri sok rasana apal ieu ngaluarkeun naon ari akang ngaluarkeun naon
Yai. Telepon heran. Guru Yai wayahna. Wayahna. Bakating ku gempeur ieu Sumantri. Laur kayaan ieu pandangan Sumantri. Atuh ieu cakra pangusna jantunna Sumantri. Ini pola. Ini tadi. Ese dicari. Ini. Atuh dina waktu isok kasarna masih upati kumakan perlaya kumagus dari cakra karena jajantuna mungsak itu carios disimpurin panutup saur pamungkas carita kurang tutup ukmang genetik sembarang tutup lawang siwataka. Halo guys, para pemirsa YouTube yang suka nonton golek atau wayang golek seni Sunda dari Jawa Barat. Barusan kita sudah menyimak dan menonton Kidalang Iki Sutarmat yang sekaligus belajar di Sanggar atau Padepokan MPP dengan lakon Sokasarana dari tim MPP atau Padepokan MPP akan memberikan sebuah piagam untuk Kidalang Iki Sutarmat. Tepuk tangan Kidalang Iki Sutarmat. Kenalkan ini Nyi Iteng, istrinya yang suka diam di planet Padalang alhamdulillah padalang ieu teh siswa nya araranong kene kalau jadinya oke terima kasih tepuk tangan. Terima kasih. Oke guys, tonton terus. Oke guys, masih sasarangan sering simkuliti channelnya COD. Cerita Obrolan dalam. Pantang terus di MPP Official. Bye bye.